Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu dinten Sabtu kaping 3 Januari 2025. Masih dina suratul Kahfi ayat ke-87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala nyarios, saha nu nyarios? Zulkarnain waktu sarita. Zulkarnain janji ke Allah bari pok nyarios kieu. Amma anafon mandolama saha jalmana dolama anu dolim fasaufa mangka engke arek saur Zulkarnain nu adzibuhu ku kami disiksa itu jama-jama anu membangkang. Jadi waktu sarita terus diberi pengertian keimanan, ketakwaan, tauhid Allah, membangkang kene disiksa anu kitu mah. Diberi peringatan. Summa tuluy yuraddu tepika dibalikeun ila robihi ka pangeranana tegesna ka Allah Subhanahu wa taala maut misalna tepika mautna ku adab eta payu adzibuhu mangka diadabhu itu jama-jama ku Allah adaban nukro ku adab anu nukro anu kacida mekarna anu kacida dasyatna satrasna. Tapi sabalikna wa amman amana jeung anapun man jalma amana anu iman wa amilas solihan jeung beramal soleh itu jama-jama falahu mangka tetep pikeun itu jama-jama soleh anu iman jazaal husna eta ganjaran husna anu leuwih alus tibatan nu dipigawe ganjaranana ku Allah berlipat ganda. Sanaqulu mangka bakal nyarita lahu ka itu jama-jama soleh anu iman min amrina tina segala urusan kami yusra bakal dimudahkeun. Jadi jama nu iman nu soleh mah dimudahkeun sadayana oge. Ngala ilmuna mudah, ngala dunyana mudah, sagala mudah we da eta janji Allah di ka Zulkarnain. Tuluy summa saterasna. Summa tuluy atawa kemudian atba'a nuturkeun itu Zulkarnain sababa kana sabab jalan ka palihwetan. Jadi hartosna na Zulkarnain teh berangkat ka palihwetan anjeunna ngamah dunya ka palihwetan. Hatta sehingga iza di mana-mana balago nyampe ka hiji tempat yaitu dugi ka hiji tempat matli asyamsi tempat terbitna panon poe wajadaha jeung mangihan hak dina eta tempat tatlu'u terbit panon poe ala kaumin ka kaum-kaum lam naj'al anu teu ngajadikeun eta kaum lahum pikeun itu jama-jama min dunihi tina eta tempat sitro panutup. Jadi eueuh imah eueuh baju kitu we bali lugir ditutupan ku dangdaunan. Jadi teu boga imah sarena teh na luhur tangkang dina pokona mah eueuh imah eta tempat teh dina sarahna nyaeta di Halmahera di Maluku. Sareng deui anjeunna teh tos di Halmahera teh ka Papua dina ieu sarah. Saterasna. Jadi waktu sarita Jawa Barat mah tos aya peradaban tos diacuk tos aya bumi ngan di Halmahera mah mesis can aya bumi can aya pakaian. Jadi min duniha sitro teu aya panutup saeutik oge ka itu jama-jama masih baluligir ku dangdaunan bari jeung can bisa nyieun imah. Saterasna kadzalika ari itu kejadian waqad jeung sanyana ahadna meliputi kami bimaladahi tina naon perkara hubbaro pangalaman eta Zulkarnain. Summa tuluy atba'as sababa Zulkarnain saterasna ngikuti kana gerentes hatena sababa nyaeta sabab-sabab jalan keluar kabelah kaler
hatta sehingga idza di mana-mana balagha nyampe ke hiji tempat bayna sadaini di antara dua gunung nyaeta gunung di Cina jeung gunung anu aya di Armenia. Gunung di Cina mah namina Ijer, terus gunung di Armenia. Wajada mangihan di eta tempat dua gunung min dunihi ma tisalianti eta dua gunung kauman aya kaum la yakadu anu teu baka apal hampir-hampir teu apal kana naon lakaduna teh hampir-hampir teu apa ya kohuna kana pengertian kaulan ucapan. Jadi hampir-hampir Zulkarnain teu ngarti kana bahasana, bahasa Cina jeung bahasa Armenia, sehingga la yakadu hampir-hampir ya la yakaduna hampir-hampir yafqahun teu apal kana naon yafqahuna qaulan kana ucapanana. Jadi waktu saya Zulkarnain ngambah seluruh negeri nanyeurkeun kebenaran, nanyeurkeun tauhid Allah, pikeun jama-jama anu daek turut salamat dunia akhirat, nu teu turut mah disiksa ku Zulkarnain. Mugi aya mangpaatna. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.